Ulah ngukur baju sasereg awak, maksudna dina ngajalankeun hirup urang ulangan ukur bisa nyebut pantes cek diri sorangan, nyebut bener cek diri sorangan, tapi orang kudu siap narima saran ti batur, kritikan ti batur, masukan ti batur, ameh orang hirup seimbang. Jadi henteu berat sabelah. Urang daek nganilai batur, urang daek nganilai diri sorangan nyebut alus cek sorangan, tapi orang pribadi embung narima saran ti batur, narima masukan ti batur. Tak gitu guysnya. Mudah-mudahan orang mah ulah jadi jalma anungan ukur bisa nyebut pantes cek diri sorangan, tapi belum tentu cek batur mah. Tak itu mudah-mudahan ya bahasa atau papatah sing manfaat keur diri kuring pribadi khusus nama umumna keur urang salarea.